Tuan gada awas kadang-kadang siapa bawa labuh kutarikna gada mui konsina kuda-kuda heula kudu page kuda-kuda ya langkah salapan pake berat ka dieu ngalangkah ka hareup seutik contohna sok kuda-kuda pagehan ieu sing page sing mas ekor siap karena sana apa di pagehan hop wah sing man pagehan sekali oke pagehan hop iuan halus potong seri siap halus acan Tenyo lompat na musuh di mana? Di mana datang na musuh teh? Siap. Halus. Hujan teuing baru siap belegum. Da eta napasna ditahan. Sok ayeuna tenyo aing. Sok teungeuh gada aing. Sok. Woi. Satan karena tanya. Iya. Udah salira mah gede. Ulah nyeun alasan siap. Lain gede jeung leutik na teori mah beunang. Woi. Lamun geus kieu ulah cicing sia. Tapi berikan gada contohna toh. Mata kula tidak geus kakonsi ieu. Mata kula digeum eta teh. Aduh. Kariwe kamu semua tarikan teh bawa teh bensar hulu. Tilu tahun dulu coplok. Goreng-goreng kita. What you? Why you wait? Cukup. Cukup. Alah. Lulus ujian teh dah. Ayeuna lompat. Lompat kumaha? Lompat. Tuturkeun lompat aing, ka udag lompat aing hartina geus saimbang jeung aing. Nu salina mah lekahna gede, pokona tuturkeun. Kudu nepi ka finish. Kuna gada. Soho. Aduh nyampeurkeun tadi sarupana. Ya, cekap dia. Pulang ditu. Misalkan tinggali we Kang. Di dia. Lah siapa deketan? Oh, ya.
aing bareng datang tuh karena badara beureum baru dicecepkeun ku si cebot. Eta finishna. Oh, kalau itu ya. Dia tetap finish. Finish nu aya bandara. Apa sih finish? Kanten aneh. Manuk seperti burung walet. Finish sama tuh. Di palototan. Ai molotot teh paur aing dulu. Nah eta dilonyeng wae. Ngalonyeng sia. Tuh. Sidik tuh. Jempe atuh. Sidik tuh ngeraka menyaah. Siap. Apa? Siap. Di mana aing geus nyebutkeun 3. Terus barang mereka lupa tuturkeun aing. Siap. Kaberecat. Hiji. Oke, turun. Ke hiji. Hiji. Awas. 2. Awas. Karena dia bikin tilu. 3. Oh, saudara. Kita geuleuheun saya. Itu antara seuri mana. Awas. Digoda kitu ge teh bau deh. Kejam aja nama. 3. Nama kan udah teret. Narika pondok nanti tinggalin. Lajeng Satyaki kagungan aji kidangkan sana bisa lompat ngaluwihan naon. Doh, iya ini. Dene raking kang ngawatek aji. Ngawatek aji kidangkan sana. Kidangkan sana. Malam tu meraping api saci domatu sakasap nyata Satyaki luar biasa lompat wah kayak gitu Satyaki itunya geleutik tinggali nepi ka wa anjir. Letik. Bulut dari itu. Buntet tuh itu. Hebatna Satyaki teh eta. Eta. Namun musuh burat-burat teuing manehna mah mundur kitu. Kawas domba. Oh, tidinya. Salakawan. Duk. Eta. Ayo. Kidang kancana teh Kang. Bejana sireng tarik lompat. Bejana. Eta ku bejana wae atuh. Pan paparangan teh ngapo we. Eta dina Agustus gini. Juara wae itu tadi. Menang wae gini Agustus ai lari sireng. Lari. Di RW genep teh menang wae gini. Ai sireng kumaha teh menang lari teh. Udah kuring masak motong ai batur maka itu muih. Ai ngan itu goblok. Yang musuhna dipilihan nu bare suku gitu. Oh, bareng jeung Juragan Bima tuh kana bandara beureum. Naon? Break lupa aing aya nyaho. Nya masih lain. Nyaan teh ngomong teh, sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket ta. Pikeun. Mung tara diseuseuk. Ngawirang batu teh sia mah. Maunatna make iket ieu teh deuleu. Kumaha? Ujam injem sok dibere wae. Siap. Hitungan kayaknya. Hitungan tapi. Hitungan. Kumaha? Lamun dewek teh hibu 3. Siap. Tutur ke dewek. Sok. Sok aja. Bejana juara RW teh nya. Anu beureum mah anu beureum ulah mana wae teh. Tuturkeun aing. Sia mah sok kitu. Aing kadinya sia ka warung. Kade sia ulah ngahianat aing hera. Sing serius. Usang hitungna. Dek kusiling dek dewek didinya asa pamano. Ya. Sok. Hiji. Wah, geus jengkat. Oke. 2. Geus ngajengkat, Pak. 3. Teu sudi abrig-abrigan teuing. Capek-capek. Lumuruhan moal aya bari angkat. Terus.
Naon Kang teh? Lamun deukeut di bae dog we. Ngerakeun sia teh nya. Apa bodoh Kang? Beda-beda capek aing. Gitu kayaanana. Oh, di pihak Kurawa nyaeta Buris Rawa anu nampi pancen jadi senopati alit-alit cicing ti palih kaler dina cacapit urangna dina gelar perang sinukeun ngawakan jangkung gede Simardada Iya inggih. halu mampah Buris Rawa ya. Si kepedang tafsir kana berita rasa kalali moe. Raka Prabu Suyudana tenang boy ya acur pihak Pandawa. Toh, Kalahkan budak nuntutan ketika terjadi mangsa kahayang kesatujuan sok nuntun Raja Wisuna maka bayungan nasangkan wakahujana kumaha tulunganana sangkan ulah kaedana Lungkat linggih Harita lungap linggih semu era Harita semu era jika pun sejabelang Tika pungkur sedabela kemana ke Kamana-mana oke abdi iri Abdi mah sejak ngiring sana cekung liang copet miring Yang copet dek ngiring menesang raka Una pareng ingkang raka kertungkara Ingkang raka kertungara iya Pandi. bareng kutut utang rawai Kantong apa istri
dan nerak ingkang ngalaga wontening tegak kurusetra jadi senopati alit-alit mimpin para prajurit anu aya dina cucupit hurang dina gelar perang sinupit kurang ayat tipalih kalen ya kebenaran pisan ayeuna sifat menegara pilawanan aing Satyaki anu ngajejeri ka aing tibakeula loba ngaledek dina waktu aing katarik kataji ka pati-pati ku Subadra nu dikarepkeun si Arjuna paeh ku guruna aing bogarana Subadra geulis parantos papayun-payun antawis Pandawa sareng pasukan Kurawa oge kairing ulah dia balat tamtama tuh iya Arjuna parantos ngabar panah atuh Rasidrona oge anu aya di tengah anu papayun-payun sareng Arjuna leres parantos masihan kode panah dikaluhuk ditemakeun Tandara Bratayuda dinten ieu ngawitan deui panah Dorna sareng panah Arjuna di awang-awang nimulkeun sorak nyaeta anu kasakseni ku wala dia bala tamtama ti dua belah pihakanana ku nimulkeun sorak ieu Tandara pikeun saling serang batur iya maju ayo hancur siapa ieu Pandawa sombong sampean ayo sia-sia hadapan aing woi woi ya woi ya Edo
nempok getih teh aing mah telu beraja. Naon teu beraja Kang? Jual reye hayang dahar. Ieu mah ti pihak geus teu aneh euy. Wah, Kang, da rasikona jadi tentara teh. Mimitingna mah nepi ka utah aing basa mimiti Bratayuda. Oh kitu Kang. Nempok bangke eta getih biji tina urat-urat sing berebok. Akang Ayeuna kira. mah geus teu pati aneh. Geus biasa deui meureun Kang. Moga-moga hei barudak ngora nu bakal datang. Tulang tongong negara Lain saeutik nu mati teu kurang anu korban bener. di medan juang keur araranjeun keur kasejahteraan anjeun ke kahareup. Anak incu. Pek cenah nyayang nilai-nilai juang dina dada teh. Sing nyang karu. Usian kemerdekaan cinyang karuk dina kolbu. Bener. Nepi ka kieu ieu. Berjuang teh gitu Kang. Sanajan pihak musuh da kugu oge da jelema sarua atuh geus paeh we euy. Sarua we Kang. Keun dikubur massal we di dinya lah. Ieu sayu. Lu kopral UNED. Ye. Nu tadi mah kopral Apo mah. Walah. Oh, Ieu mah ti pihak urang yo. di pihak urang. Muga-muga pahlawan anjeun disebutna oge. Muga-muga arwahna di tempat kini tempat anu nikmat munggu halo. Amin, amin. Anjeun mah aya guna beheung teuing kuring mah paeh teh dina golodog batu. Teh kumaha. Tidak puak paok atawa kumaha we. Beheung heuh da jelema. Da jelema bener. Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna. Kabera negara bangsa teh eta bener Kang. Alah Haji Mustofa ini. Kopral Apo berapa? Ayeuna da aya keneh Haji Mustofa mah. Ya. Oh ya mah Haji Mustahil ini. Aya kade Kang bisi aya baturna kopral Ani. Naon atuh bari nage? Jauh keneh. Palingan mung milu da salah ngagusur. Satiaki motong ngerusak ulah di bala tanpa aing jahat. Sobat sama orang patutunggalan jeung kuris rama. Wah, musuh tiba heula ieu mah. Ya, waktu balitungan Satyaki. So, sakarepmu aku ladeni. Dipasakakan diksa kula beraja. Diksa orang yang pangucap. Sakula. Kula pawangan. Raja. Raja lalanap nempuh tumpang sumantra hanira kurang pangaribawa. Orang dene mobrol katibaran pusakaku. Aja kaken bacot biadang suram merata jaya merata nyaka sabuk bilang tatu. Aduh tolong ampar tiga madua. Dapatan teman dinamna pada katara
teras-terasan saling serang guru nanyaeta Sidrona. Sok Arjuna keluarkan ilmu pada mujampe memakai Winas tikar sayang tumampara. Duh, Iya Prabu Batara Kresna barang ngareret kapalih kaler. leres. Katingali Satyaki anu nuju di tinihan ku Burisrawa. Cilaka si Satyaki itu. Tos kaseret Gusti Batara. Jadi kaula nun kula kaseret urang ieu. Memang hebat si Dorna. Piraku kudu mampu hai kaula mah muridna. Tapi teu kitu ya. Tak moal ngumpulan mastaka ulana. Atuh kedah kumaha kieu we. Kinten-kintenna Rai sangem nemak buuk akang. Doh, Ari maksud salirapan ieu teh perang kudu nemak musuh ieu der kudu nemak buuk. dadaya tukang Maksudna kieu. dadaya tukang cukur. Kieu. Upami ieu buuk pegat hartina keuna hartina urang sadaya teh bakal penak sareng kaunggulan. Laras bakal unggul peperangan teh dinten ayeuna ieu. Nya mangga teh teuing. Cabi. Ieu teh rambut sabuk akang. Mangga teh teuing. Langsung berat Batara Kresna nyabut rambut. Mangga palih itu sakadi. Dah, cing. Ya buuk wakang dipanteng. Laras. Upami keuna hartosna unggul urang sadaya. Oh, wapik kalesan. Hapunten atuh kaula nu Prabu Batara Kresna socana ngalirikak kiwa sareng katengen nyaeta ngalalempeng panah Arjuna ka Burisrawa anu nuju ngagalai Padma Negara kitu kayana mah. Paling itu sakadi Pilih kena kana pangamu. tah tidinya cobi apunten Raka Batara bilih keuna ka salira rasikona akang pae mangga atuh tong dilempeng ka akang kana buka we sieun meureun Aya kecil. Pakai jarios. punten Raka Batara sok iya wah hebat jadi hebat luar biasa lon lajeng Mari.
ayo sia nganya nyari jeung sanggup modalan aing teh nepi ka mana kasakten sampean pan negara ya Kira ojah dinasti Kersayang tumampara ieu panah Arjuna anu ngablesat tina kareta politik kidul abang kena residorna guruna kakungan Aji Sirweda dan Nurwenda Sri Nurwenda itu kayaan anak ieu panah Arjuna anu melesati paling kidul keuna karena tak-takna Burisrawa ya Kang naon kumaha nasib dapat menegara dulu itu euy nu ka teuing geus didengkek Kakang mah oh teu bisa ayo ngomong ada-ada silung aneh Akang atuh kaki itu dan aku jelema cilik Teu jelema mah aduh sok enak usaha sempal tak-takna ieu Burisrawa barang jubu saha-sahapat menegara rekatnya anak gada ieu Burisrawa ditinggang sirahna besar kukana modar teu sapira ya bisa jangkung gede gini burungnya keok bro teu sapira geuningan udah wah aling is kade Akang aling eta mun urang mah jauhan atuh hop 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 capok siapa ini batur capek teh kala silat suara kenalannya Burisrawa gogor hidup Satyaki ya Akang ayo kitu ayo Satyaki sadareun teu naon gitu Akang teu baru kana manehna anu ngalehkeun teh meureun burukanana meureun teu punguk ku aing Burisrawa teh di baledog heulunya sarwana jeung Akang nu kieu nu ka biasa mah percaya didenge teuing berdina tuh ya Kang aneh ojo jungka teh dulu oh aya kitu Akang sahanya Kang ujung pekat segala tah hebat luar biasa aya nu suka anon bebela euy ngan teu puguh datangna ti mana nah kitu ku Akang teh anu katinggal jelas mah lempengan ti belah ditu tuh oh kitu teh katinggal ku Akang da loba nu bawa gonewa teh teuing saha wah dinu kieu mah Akang bener beuneu di dinya teh tanda tanya we duka teh teuing duka anu bebela we mereka teh bodoh nu penting keok we lah Berjuang di medan perang. Rasidrona anu aya dina luhur kareta iya inggih kenging pujian Prabu Siyudana miwah para Kurawa nu sanesna da puguh memang atuh dadorna mah saha tiasa ngungkulan dina mentangkeun panah
Arjuna mulus dina mentangkeun panah bisa nakis panah-panah ngaing nepi ka kabeh panah eueuh nu teu katakis ku Arjuna. Kerepa daulan teu nunutan sih. Teu syukur. Kade jadi kusir teh ulah Malaysia teh le saroja ngorbankeun aing. Aing kana punya injil beuki sama kade cing hati-hati. Kade jupiran teh. Gimana? Syukur. Hebat Arjuna, hebat anjeun. Kaangkat harkat derajat aing kudu jadi anak. Kan tenang sepuh. Ku Arjuna Teu misal kadu murid teh mah. etas tapis dina panah teh saha nu dipuji dorna? Dorna guruna. Cenah murid-murid saha Arjuna teh murid dorna heuh anu Geus apal. balik-balik kanan Kurawa ka aing dengan rusak. Kurawa mah kulana ukur nyadap elmuna. Mana anu becus? Teu Urang Kurawa nembakeun panah nepi ka tapis leuwih ti Arjuna. aya. Aya Adipati Karna geura. Anu lain-lain anu nganukur nempo becus. Anu mulungan becus. Heeh. Kasep. Anu guguru. Arjuna hampura cu. Guruna kaset. Amat teh hiji kolot anu kudu dipercaya pisan di negara Hastina da puguh tiba heula di negara Hastina. Dia aku kurang Hastina wajar we situ pemamertahankeun ieu kajadian lain amat teh lain dek maeh anu jadi anak. Lain. Ngan ieu mah tugas jeung kawajiban salaku senopati. Tenan. Bejakeun ka swasta mah amat pangtukangna cicing jadi kitu. Sae mangga kulan. Oh da pangna kikian di aing teh malah anu jadi anak. Anakan hiji-hijina sieun teu kasakolahkeun. Ya kitu kulan. Iya. Penting teh teh. Sieun teh sagala kabeuli. Untung da kawina aing mah heula geus karolot. Cacak-cacak nu matak hinarkeun teh kawin ngora-ngora teh. Orang-orang Heeh. teh paling Hei Arjuna. Tadah ieu. Panah pusaka tina hiji panah bakal datang ratusan panah. Mun bisa nakis anjeun bakal kalengitan wala dia bala tam-tam. Awas Arjuna. Panah hiji bakal ribuan panah. Pakuana aya di mana? Walah, ade akal. lah, naon awas ya. Untuk kali itu potong. Lah, Panah sing balalesur. itu panah nepi ka kawas manuk. Lu, Wah, menipu kawas. manuk ngabring dia geuning. Nya ngabrang na teh Kang. Masya Allah, eta teh makan dorna dulu. Aya kitu. Wah, cing jarung ke bola tentara pihak di Pandawan itu. Oh, bener Kang. Wah, kaseret deui, kaseret ieu. Ada kaseret Kang. Kaseret urang ieu. Kade atuh Kang. Nah, dorna teh jadi teu kempreng. Lah, naon ari geura aing teu ngarti ieu. Ada sabelah biasana mah. Biasana mah pandora mah kempreng sabeula. Gambar sabelah. Apanya ke tas be lain kempreng. Dipalit tak saeutik teh baheula ku gana mana. Eta teh Misalah meureun aya mah cager meureun. Monya kempreng terus. Ah teh nya rusak galur teh situ. Ayo maju anak, pulang rumah. Prabu Batra Kresna salik nyepang les dihandap. ieu ge Arjuna mansat rada kaluhur. leres. Nya eta
maksudnya lametkeun ulah dia bola tamtama anu kaancam ku ratusan panah ribuan panah ti luhur. Ieu ge. Apunten we ieu ilmu ti salira teh bade di wangsulkeun deui hapunten Hidup Arjuna, hidup! Sarua pada saktina Residurna pada muji tisapengkeunana kalayan aya panah anu tiasa ngaluarkeun seuneu seueur wala dia bala tamtama pihak Pandawa nu kaduru kitu kayanana atuh Arjuna ngaluarkeun panah tiasa ngadatangkeun cai. Ieu ge. Atuh wala dia bala tamtama tiasa kasalametkeun lami ti lami. Ieu ge. Arjuna karetana mundur kaseret ku mundurna wala dia bola tamtama ku ngamukna tos itu. Mundur. Sang Prabu Batra Kresna nyata ngeureunkeun karetana Widi ti Arjuna maksud nepangan Bima sakedar. Yai Bratasena dia bala tamtama anu gempar ku ngamukna ieu Bima. Ieu ge. Da puguh memang Bima anu diserangkeun sakatuh rupa-rupa pedang panah jeung sajabana. Leres. Nanging teu aya nu nyesa hiji oge sakur. Ieu ge. Ya. Wah. Akang ku anda ba? Wah, aya naon ieu? Hapunten. Ya. Di tengah memundur wala dia bala tamtama. Ieu hebat si guru. Potong tos satu bulan. Saya hebat. Urang sadayana bakal pinangih jeung kaansuran poe ieu. Ulah atuh. Jemuhun. Mung aya cara ieu. Cara naon? Hapunten. Aridorna teh nu dipikanya nu dipika memeutna dina hatena ti lahir nepi ka batin teh lintang ti putrana Aswatama. Wah, eta nu dipika melang teh. Jadi jelaran Aswatama mah teu nolol-nolol ka hareup meureun duka di mana? Leres. Ieu. Akang teh aya we ide sakedik. Naon? Bisa urang bakal pinangih jeung jaya. Jeung kaumulan bener mah.
wayahna kalemahan Dorna kudu diala cara jeung katantuanana sarasar katantosarna politik kidul teh aya hiji raja mamawa gajah Prabu Pramea tadi dinya eta raja teh lain nganukur milu perang tapi ngumpulkeun panah-panah anu rag-ragan ti wala dia bala tamtama ai maksudna mah keur ngeusian museumna. Wah, nyen kesempatan tina kesempitan deui. Gajahna teh ngarti ai ngaranna teh Aswatama. Geuning. Aswatama Sanes Aswatama. Rada ngawat sakedik mah. Ari putrana Dorna mah Aswatama, ieu mah Aswatama. Hestitama Hestitama atawa Aswatama. Tak paningangkeun gajah eta tuluy yai nyanak walat pasukan. Tadi mana eta gajah geus paeh menta supaya surak belah kidul. Yen Aswatama gugur. Estitama gugur. Nah, eta we. Estitama. bohong urut Entok wayahna jalankeun. Dinu kieu hayang demi kaumuran urang. Ayeuna ya aku tak lumampah kakang Mun urang mah hari maneh atuh nutur-nutur warek naon? Da aing teh boga hutang. lain kudu tur-tur wae mun urang mah jauhan atuh. Ini hoyong terang hoyong kacatet engke dina waktosna aman bulan. Oh, ini hayang jadi sejarah we Kang da. Cepot aya tugas keur maneh. Katening. Nah, gini aja. Aing jaketan mah lumayan. Aya Kayak proyek. Aya pagawean da Kang gini. Mudah-mudahan proyek abdi teh ulah yang ngerebut. Ulah di Seur sini. mau wae mau program aya teh abdi teh. Oh, jadi. Nya Kan. engke di mana Dorna turun tina kareta pasti bakal nanyakeun cenah meureunahnya Aswatama paeh. Cing. Kayak gitu. Taina teh Bima teh rek maehan Aswatama. Ngan gajah tama Aswatama tangke bakal ehar di belah kidul. Cenah meureun Aswatama gugur, maneh oge kudu milu. Milu. Milu nyebut gugur. Tah lamun Dorna nanyakeun ka maneh, cenah meureunah cepot, bener maneh nyaho Aswatama gugur. Tah maneh mah geuning bisa ngaleuwihan ngomong. Percaya. Tenang, aya soal ngomong masa dileuwihan. Ayo urusan kabohong. Lamun ka HP-an duit dikurangan. Ayo urusan kabohong percaya. Ayo isu ngabuhung mah siap lah. Iya. Ayo ekol mah da teu aya usungna, jengkol aya. Benar Kang. Percaya ka maneh mana puguh maneh mah jelema durhaka. Lain Pakai disebutkeun teu sama teu Dorna. payus mungu di ratu teu layak aya di raja teu gini ge di pamimpin. Daun Kang. Jomoni saya emangnya manehna teh pangeran. Moni aing jelema hidup di dunya mah can puguh doraka jeung teu nya. Oh, kabeh oke Kang. Ieu mah Oh. jalma dorhaka we Kang. Biasana nu nuduh kitu teh manehna teh teh. Eta pada sakit. Nu doraka mah. Naon pot? Anjing teh ulah ieu we. Kagereneng aya teh teu hati na. Ngomong jeung hate. Sanggup bejaan si dawala. Mangga ulah. Tebih si dawala teh enak teh palih diciun kemah. Wah, tapi eta mah. Udah kena beca di bulan. Ieu teh keur perang sak otak teh ka mana wae di mah nya aya beca. Aya beca di Cicadas. Aduh, Nah, kemana wae juragan. mun urang mah ini teh heug jeung ongkos. Gahayang Ka indit kitu nya pantes. Bari Mode juragan Abimanyu baheula. gitu. Itu kada we. Bari ngalungkeun duit ya Kang. Heeh. Naon geuning kebenaran ka dieu. Naon? Sebutkeun jauh teh tadekeun kan. Gajah rek dipaehan. Naon maksudna Nu di mana? Ting nu di Sumatera, ting di mana? Amanat ti Gusti Batara Kresna eta gajah teh ayeuna teh ngaluarkeun panyakit flu gajah. Badak yang rek dipaehan. Kitu naon maksudna? Kaayaan keur perang kita teh nyambung jeung gajah. Jeung gajah flu. Banyak gaji rek dipaehan. Saur Gusti Batara. Cenah balat apa lain cenah ieu mah karasa balat tentara pihak ti urang teh ti Panawa mundur aya teh.
Sakti Dorna teh sakti dulu Oh, lain beja. rupa-rupa kasaktian dikeluarkeun atuh puguh we da saluhurna ge tak-tak bawa dek kaluhuran sirah Arjuna teh muridna pek pikir ku Silaing Pengaluran kesaran. teter jajaten ieu teh alhodak karasa atuh Munur ada munur ya. tah saur Gusti Batara di kidul teh aya gajah belah kidul Laki dua ada gajah. jual gitu la ilaha illallah tong mana karep we teh nyong eta gajah teh saruk ngaranna teh jeung anakna Dorna aicing anak Dorna saha Cing, Banwati jauh-jauh tuh ke Bandung. ini yang boga ing anak Dorna teh Citrayuda sararea ge apaleun anak komayana mah Dor ieu Dorceung Aswatama. ngaranna teh si anak Dorna Aswata oh eta da pripoli Aswatama Aswatama. tabula kidul teh aya gajah ngaranna Aswatama dek dipayahan ke juragan Bima tangke bala tentara nyorogok di bulan kidul Aswatama gugur tah engke lamun Dorna datang ka Silaing amanat ieu mah kumaha cenah Nanyakeun. cepot saur Gusti Batara ieu umat ieu kumaha cenah lamun nanyakeun Dorna ka Silaing cenah meureun da wala ai si cepot di mana ayeuna bejakeun dewek teh keur usaha kitu teh Bedakan ke Cirebon itu. nya keur nyebarkeun KB KBH. naon KB teh keluarga berencana ieu teh kumaha mun teu nyambung ieu teh Ya kan perang kan dekat KBH. pokok pokokna mah lamun nanyakeun cenah meureunna nya Aswatama paeh bejakeun heueuh kitu Kira ge sakitu tuh. tak kitu pira ge oh siap lah kadeun HP we minta digosipkeun Aswatama paeh Sing Aswatama gugur acan engke ieu teh kamu bahasa ieu tuna lampah eta kacarios palih kiduleun Arjuna anu aya di tengah memang paling kidul oge nuju terang-terang seret sumere dan banting pinantingan wala dia bala tamtamas mata itu kayanan aya raja anu ngaran Prabu Pramea mawa gajah anu ngarti nyokotan tumak panah jeung sajabana Duh. dina kantong-kantong gajah parantos pinuh ku rupa-rupa pakakas Iya ge. halu mampatinakeun dengane pun bendrong lah dia
dapat menjadi istilah salah satu yang dapat menjadi istilah salah satu karena teuing aing bakal ka Jojo Nagara bakal kawentar kemana-mana. Wisatawan di luar negara domestik aing Tuh, leres. bakal datang ke museum kula Tangtos kula. geus leuwih ti 3 treukeun Wah, mun truk seueur pisan kula. kareta-kareta anu 3 geus pinuh ku pakakas perang urut-urut perang di Tegal Kurusetra. Ayo pola dia balad sajabana ti nu deukeut paehan pihak Pandawa pakakas dan cokot kumpulkeun Kula ayo mangga